akhlak urang supados akhlak urang teh sempurna sakumaha Rasul nyebutkeun ana buistu liutam lima makarimah akhlak. Dan kami diutus ke arah yang sakabeh teh kaya kajaba iwati kanu nyampurnakeun akhlak manawi kedah ibda binafsi. Terlebih pas seorang penceramah seperti hati kedah hati-hati. Sampai abdi nyampaikan abdi langsung dipayun kedah nembok. Berjamaah kadang hari abdi itu berjamaah hanya kabadi itu betul. Ibu terkadang ayat kisah sampai ceramah di Nusantara ceramah di masjidnya di tempat salah sahiji mustamina teh bojokna. Maka dinerangkeun teh saumpami urang sodako, saumpami urang nasihan, maka kedah ku perkara nu dipika cinta hartosna kudu masih keneh layak. Ari bojona kan lepas tafsir. Baru kan dipandangna kudu pangsaena ada nabi kudu pang awisna. Lawartos wis atos ngaos maya ulumah kasawajajan. Angkat pengawas kasawajajan. Ari kabumi aya tamu sekeluarga di arahna. Atuh kulantaran ngantosan anu wih ceramah ralalami nyawe disuguhan si tamu kan teu gaduh keur balanya ka warung karasa ustaz teh nguput hayam pelung anu geus ditawar 30 juta. Bangsaena teh suantana cek bojoran kan gitu pesen tadi carokeun ada pangaosan nyuguhan teh kedah kudu bangsae. Akhirnya dipuncit hayam pelung disuguhkeun asap Pak Kiai Nasumfi tuan bareng tamu terap lagi nepikeun kana geuleuh. Ya itu lawas-lawas teh canak tamu cenah itu sanes bapak mah geuning canak tamu. Paneta teh cenah hayang pelung urang teh abdi bade diapa nyuguhan. Ngaul kan. Tamu nawi digeuleungan bojona. Nawa wanianan masjid hayam pelung eta teh 30 juta. Ampura bapak pancen bapak guru anu bangsae. Kitu sore berkabatur. Urang mah ulah. Kaburat maktan indallahi antakuluna ma la ta'lamu. Dosana teh gede. Kerjama nu bisa kabatur tapi sorangan teu bisa ngajalan kecuali saumpami memang urang teu mampu kanu ngalaksanakeun. Tapi saumpami urang mampu, urang kena janten contoh aya disebut. Urang kena pangpayuna nyontohanana. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah taala ieu urusan akhlak. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manten akhlakna terpuji. Sabab Rasulullah mah sateu acan mantana ngarugikeun, sateu acan mantana nyampaikeun, mantana mah langsung dipayun ngalaksanakeun anu bade disampaikeun tadi teh. Nalika ngajak berjamaah anu sanes teh mantana mah memang langsung dipayun terus berjamaah. Nalika mantana nganjurkeun sedekah, mangke mantana mah langsung dipayun terus ahli sedekah. Nyebatkeun jumaah kedah pangpayuna kanu sanes sabab mantenna jami anu pangpayuna nalika bade ngalaksanakeun ibadah jumaah. Urang mah teh jumaah teh papaneuri-paneuri. Pamah khotibna sok lila mah gawe bagian sawatib teh gawe serangkatan ini Abu Bakar Siddiq jami anu Rasulullah diyakini lamun mah aya kenabian sabada kami pasti menjadi nabi teh Abu Bakar Siddiq sareng Umar bin Khattab. Mangkilan Rasulullah meyakini yen Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lamun aya nabi sabada kenabian kanjeng Nabi Abu Bakar Siddiq, tapi luar biasa Abu Bakar Siddiqnya banget. Mantena Jumaah angkatna jam 11 tapi kasampak di masjid geus aya anu cendeung la ilaha illallah ya Allah isin abdi kapayunan dina ibadah niat we jumaah payun rek jam 10
Jam 10 Abu Bakar angkat Jumaah, tukang ka masjid eta jelema aya keneh cumelung. Namanya rumah ini eta sejarah. Cek Abu Bakar Siddiq mungkin Jumaah hareun mah abdi pada jam 9 angkat ibu. Jam 9 tos angkat Jumaah geus kasapak deui eta jelema geus cinelu. Lamun kitu kudu jam 8 cek Abu Bakar Siddiq Jumaah lain angkat jam 8 geus aya deui eta jelema cumelung. Salajengna kitu akhirna Abu Bakar memutuskan lamun kitu tos salat subuh moal ulieureun ka bumi tapi bade langsung intikaf sangkan teu kabeulaan ku eta jelema. Ternyata jelema eta geus jadi kebiasaan lamun dinten Jumaah tara ingkah di masjid. Memang makomna tos kitu lah. Upami biasa mah urang kamakoman sapertos kitu mah enggak. Nah ari teh kamakoman mah entot. Si omong mah jeung hidung budak. Masjid teh pagawean teh. Urang mah teu kanderan masana ari api mah teu miwarang sartenya rek. Ngan kembali ka urang masing-masing. Ya teh nalika urang ibadah teh kedah rasional. Sebab ibadah teh sanes unggul ibadah mah bagong dan ngurus anak pamajikan oke eta ibadah ngan ibadahna goer mahdoh saimangkeun antara ibadah mahdoh sareng ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh ieu sing sae hubungan sareng Allah, ibadah goer mahdoh urang sing leres-leres dina ngurus anak pamajikan termasuk keluarga sanesna termasuk tatami termasuk lingkungan maka sing sae sabenernya sareng urusan akhlakul hasanah anu dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara hapunten kasuhun saja merupakan cekap kanggo tausiah dina ieu ini. Soksanaos aya kalimat anu sering kaulang dina nguningakeunana mudah-mudahan jasa saya terusna hanya supados janten naofidah terus hilap singkat ikutan deui utamina sifat kala dunia seseorang teh jatuhnya sanes teu berarti teu diajar tapi sifat kala dunia seseorang teh di mana-mana orang sering mendengar supados laduni. Kalau ikut nalika Sayyidina Ali nguping ceramah muridna mantenna ngaredeukeun hiji waktos muridna ceramah deui Sayyidina Ali ngaredeukeun padahal anggar diceramahkeun teh eta urang kan bosen anggar we cenah eta tapi Sayyidina Ali teh bosen bari ceramah teh saha anak buahna muridna Sayyidina Ali ngupingkeun Sayyidina Ali ngupingkeun maka Sayyidina Ali sarasawios skala dunia anu bakal diraih urang teh lamun urang sering menyimak. Budak-budak we nyetel kaset lagu 100 kali dikupingkeun katalah kan bisa jalan maka tapi lamun berkali-kali insyaallah bakal aya dina mana. Hapunten kasuhun luhur sahur sareng-sareng. Bobot sapanon sareng sapaka. Didoakeun ku abdi sadaya sing sarekat. Amin. Insyaallah kan sadaya sing enggal kaluar anu di PPKM nya banyak. Ngamintan dinten enjing kita walau ala selebaranana tempat ibadah termasuk dampak tina eta pelaturan anu di ieu pemerintah. Hapunten kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.